Aduh Neng, lami tetepang teh mali gurih kieu liket asa ketan. Aduh. Wah. Bapak, pan barudak teh nanti libur. Cenah mah hoyong endong di Akina. Nyebatna mah hoyong saminggu. Nyakon we teh nanaon atuh gua di Akina ieu. Tah, ibu mahnya ayeuna kan mumpung urang teh duaan. Ibu mah hoyong nyobian posisi anyar dah. Yuk. Hayu atuh Bu. Kira ari ibu hoyong posisi kumaha? Ibu mah hoyong posisi teh bari gogoleran di dieu di sofa. Bari nonton TV. Tah, kieu. Terus ari bapak posisina kumaha? Nya bapak mah di tuwe ngepel, nyeseuh, nyetrika, kukumbah wadah. Tuh sasapu tuh sapuna tuh. Juga teh kumaha? Pop, Jang ojek. Lain mang nin nanti dagang bakso itu. Buku ode ke keberangan. Oh. Gat ojek hare se. Hayu atuh. Aduh sebarang warung mang. 10.000 we nya. 3.000 lah. Bisanya. Hayu atuh. Naik. Bop. Itu warungnya kaliwat. Ah, 3.000 mah teh make rem. Bang Cu. Datang ojek yuk. Ngojek Bang Cu, ngan ieu lapar. Bang Cu, bakso sama mangkokna sabaraha? 15.000. 15.000. Mun 3.000 biasa. Bisa lah bisa. Sok kopi double teh. Sama mangkoknya. Sip. Enggak. Mang Cu. Ari senokna 3.000 mah teu make sendok. aja. Mangga Bu, iya baksona Bu. Ta ieu kecap, ieu saos, ieu cuka. Nuhun, Mang. Mang. Nah, geuning ayeuna mah tara kukurilingan deui dagangna make motor jiga bareto. Kapok Bu. Soalna kapungkur kan trauma. Kantos nabrak nu hajat. Nah, bisa kitu. Nya kan harita teh mang teh nuju icalannya karena motor teh. Tah begitu di pertiluan pudunan ngadadak eta mah remblong. Nurug tuh eta motor teh. Mangkaning di payun teh di kanan aya nu hajat. Di kiri aya pamuda duaan. Sok ibu milih mana? Nya lamun abi ge sih mending ditabrakeun kanu duaan. Soalnya kan jadi korbanna leuwih saeutik. Sok lamun kanu hajat mah santenda na rugrug. Pokona mah leuwih loba lah resikona. Persis. Mangge saemutan jeung ibu. Tapi naha geuningan kalah kan nabrak kanu hajat. Aihnya tak kesebelen. Begitu ku emang dipengparkeun eta kadua pamuda. Eta si dua pamuda mentas kadua hajat.
Dia udah gue kumang terus dibabaskeun langsung kan hajat. Paling. Memang terbalik kita nuduhannya cek urang mah cicing atuh. Imadar kan hajat. Jadi mang milu. Dasar. Suka, Bu. Mang, geus lila dagang di dieu. Mohon, Kang. Ya. Lamun dagang di dieu mah kudu mere jatah keamanan ka kuring. Jieun 5 porsi. Aduh, hapunten Kang, teh ngelarisan. Yang diacak-acak. Ulah tuh Kang, ngawatos Kang. Jieunkeun 5 porsi. Mun atuh Kang sekedapan ngedamelkeun. Duh, cilaka, pasti nurek malak deui bae mah. Hai, Dendong. Aduh. Kamu namanya sih? Di teangan ka imah tadi kosong ka kanang domba ka kanang ayam di dieu. Naon sih? Kucap kicap keperempuanan. Hah? Iya, tinggal yai. Paket geus datang siata. Tinggal lucu. Tuh, aya belasan. Ditinggal tadi terek dicobaan. Kan ingat urang nanya agar baru suh jadi terjadi. Ih, rumpi deh, yey. Kala nyusul ka dieu, yey mah. Ih, cicing di imah. Ayo mulang. Kenapa sih? Ih, rumpi. Kang, janten basona. Ih, kungkang. Nyai Dasimah, yey mah rumpi. Gak ada SICM hama Dasimah. Dasar. Oh, mohon Kang, ece. Teh. Ih, rumpi deh. Kumaneng? Upami Bapak Uwi, kunaonnya sok kalarasan wa aya lini? Ah, eta mah keur usumna mereneng. Ih, Mak, waktu malam pertama aya lini dugi ka 5,5 skala Richter. Malam kaduana 6,5 skala Richter. Malam katiluna dugi ka 7,5 skala Richter. Katambih tadi subuh, Mak, aya lini susulan dugi ka 8,5 skala Richter. Ih, Mak, Neng mah menisieun. Neng, alim diganggu deh kulini. Alim atuh Mak, Neng teh menisieun pisan. Tah, engke pamisi Bapak UID ka dieu, Neng bobona ngalih heula ka kamar sabelahnya. Ulah wakajeng emak. Oh, berarti lini teh balad si Bapak? Neng geus uwi, Namanya Uwe, Neng di Arab teh. Nya, ih, di sono. Di Arab iya mah euy. Pasti mau area loba. Ate manis sana, Neng. Sami Neng oge meuni sono ka ate. Karena itu selama hayang sasanoan, Neng. Ih, sami atuh Ayo, Neng atuh, sonoan di ayo. lebet. Ayo. Rezeki nomplok. Wah, rabus euy. Aduh, Neng. Lami tetepang teh. Mali gurih kieu, liket asa ketan. Aduh. Wah, sugan teh mawa real ti Arab teh. Mendingan mangan mawa ketan. Hari ketan deui mah atuh di Lembang ge loba. Oncoman euy sekalian euy. Tebalai sugan teh. Mawa loba duit bororek digarong. Ngador kari tanung ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok darder dor. Ngador kari tanung ngandung bodor.
Labanyor Ngador ulah osok